ieu sosin panglebarkeun. Anak di ceboran unggal poe ripek teu payu. Si Salim kabur. Peda kudunungan can dibayaran wae. Geus we ayeuna urang ka imana. Urang tanyakeun kumaha ieu sosin teh. Bingung. Ieu kebon teh sakurak dicekel ku abi jadi teu maju-maju. Padahal kada dibayaran. Kumaha nya? Geus lah kayak orang pikirkeun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sakedap. Waalaikumsalam. Mohon Mang, aya naon? Biasa bade nyarios sakedap teh. Oh, mangga Mang. Mangga kalebet. Mangga cari. Maaf, Mang. Kieu ieu teh perkawis tambal teh. Mohon. Kan abdi teh damel teh tos langkung ti 4 bulan. Tah ayeuna abdi teh acan we nampi bayaran. Tah maksud abdi ka dieu teh manawi ayeuna tos aya abdi bade nyandak. Kumargi kan abdi teh acan muli ka kampung. Mohon Mang, hapunten ieu ge abi bingung. Kebon teh saprak dibiatkeun ka abi janten teu majeng-majeng. Tapi insyaallah enjing lah. Margi si kebon gade diican ku abi. Cin pamitos pajong ku abi dipasikeun nya ka Mang Amut sareng Salim. Nah diical emangna tos wawartos kasih udana. Atos lati payun saur si Aa pamitos sanggup wae mah ical we. Kebona margi si Aa mah wide ka Bandung. Oh gitu, muhun atuh teh. Mohon hapunten atuh Mang nya. Muhun teh sawios. Gi, Naon? kumaha kadunungan nah adek dituluykeun deui moal gawe teh. Ari kieu-kieu wae mah asa teh teu puguh gawe teh. Heuh hayu leuwih alus kitu da sarua urang ge kieu wae mah teu puguh. Heuh geus hayu atuh ayeuna mah urang ka imahna. Hayu atuh. Duh, sosin teh ayeuna mah di pasar tos teu payu. Duh, usaha kana naon deui nya? Rek eureunena usaha sosin lagi. Dak, deui orang minta bayaran ke lulungan. Da nama si bos lagi geus teu meuleuh disosieun. Ayo atuh. Yuk. Duh, lieur. Usaha teh lieur kieu. Cugan we isuk bener kebon teh nu meuli. Tutulahan jang ngebon usaha teh langkana ngebon ini mah. Kira-kira di deket ieu aya weuh nya nu rek ngajual lahan. Tapi pancobaan kabeh ditu sugan wae lah aya nu ngajual.
Iya kebon lega-lega kieu. Rek dijual gitu moalnya. Cik urang teh ngablah itu. Sugan we aya tukang ngurusna. Di saung eta aya jelema awuhnya. Cik lah urang teh. Uluh, aya jelema ningan. Coba kersare, mal naon gitu diganggu. Hah? Hah? Alas ya, itu hudang-hudang. Mang! Naon? Aduh, ulah we bang ngaganggu. Terus teh naon? Iya, Mang, bade tuh maros. Naon? Aya nu gaduh kebon saha? Emangna aya naon gitu? Nah, aya nu rek ngajual kebon di dieu. Oh, milarian kebon? Muhun. Oh, keleresan atuh. Iya kebon dundungan abi bade dijual. Lamun bade, engke we enjing ka dieu deui atuh. Oh, muhun atuh. Abi meuli heula. Oh, muhun. Engke atuh besok pabli diwatosin ka dundungannya. Oh, nya. Alhamdulillah ya nu meuli. Hah, bagja aya tah nu rek ngajual kebon teh. Ayeuna mah rek fokus usaha teh kana kebon. Istirahat heula lah ayeuna mah. Alah, ieu geus jam 5 sore. Teu ingat rek ka kebon teh. Buru-buru Bisi kaburu balik tukang kebona. Mang. Oh, mun. Mang. Kumaha perkawis kebon teh? Oh, muhun. Pami tiasa mah orang ayeuna we atuh ka bumina. Oh, muhun ayo atuh. Ayo. Kira-kira si bos aya moalnya. Teuing atuh, cobaan ya ketok heula. Ayo tuh. Aya mana yang namanya? Kan ketok gitu teh. Tarik aku mau. Kiki aja. Masih ada pipi.
kawan pisan. Assalamualaikum. Bos. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Naon nyokot bayaran? Nuhun, Bos. Tadi. Siap, Bos. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sakedak. Waalaikumsalam. Ieu nu bade meser kebon teh ya. Mohon mangga kalebet. Mangga cari. Dia tanda tangan. Mohon hatur nuhun, Kak. Sami-sami. Alhamdulillah, aya oge nu meser kebon teh. Aya kan kanggo bayaran padama. Dia 1 juta uang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga kalebet. Bedanya anak bayaran teh ya? Muhun teh. Oh mohon iya 1,5 juta kanggo duaan. Oh muhun teh. Dia. Baik ke ditu. Hapunten ya, nembe tiasa bayar. Muhun teh sawios teh hatur nuhun pisan. Mohon pamit kitu mah hapunten ya. Muhun. Abi enak bade angkat deui we nya. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga kalebet. Ayeuna abdi bade nyandak bayaran teh ya. Oh mohon iya anu Mang Amin kankeun 1 juta deui. Oh muhun hatur nuhun ya teh. Punten pami aya kalepatan, margi abi telat teuna pembayaranna. Muhun teh sawios abdi ge hapunten. Ayeuna abdi bade langsung muling we ke kampung. Mohon Mang hatur nuhun. Alhamdulillah. Nuhun, Bos. Sami. Alhamdulillah. Bandar Sosin selesai.